lantaran saksi anu ningali yen anjeun teu salah nya anjeun ditibanan hukuman gantung. Cek hakim, puguh deui Kicaka leuleus taya tangan pangawasa, hatena sedih anu taya babandinganana. Cipanon ngalembereh meseuhan pipina. Ari kituna puguh manehna mah teu salah nanaon. Anu lalajo di pengadilan sakabehna jempe, sakabehna mangkarunyakeun kana nasib Kicaka. Naon atuh kahayang sanggeus umur kanyahoan saukur popoean deui. Tapi ras manehna inget ka indungna. Indung anu unggal waktu papatah sangkan hirup jujur, daek tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Zaman baheula aya dua sobat anu layut pisan. Tibu budak lamun ulin terapat pisah, lamun anu saurang boga kadaharan pasti hayang kaasaan ku sobatna. Lamun manggih kasusah duanana silih tulungan, ngaranna teh Kicaka jeung Kiciki. Sanggeus rumaja Kicaka jeung Kiciki bubuara ka kota kerajaan. Kicaka buburuh di warung sangu, gawena segala dicabak. Dimimiti kuku mahwadah, sak-sak siksik, balanya ka pasar, nepi ka ngaladenan nu dalahan. Kicaka sarena di jero warung, dununganana satujuan pisan, da itung-itung nungguan warung cenah. Ari Kicaka muguh atoh, da puguh bisa ngirit henteu kudu nyewa kamar. Kiciki gawe di pabrik tahu, sarua jeung sobatna. Kiciki oge gawena segala dicabak, dimimiti ngakut kacang kedele, ngumbah, ngeuman, tutuan, nepi ka ngadonan kana ancak. Unggal poe Kiciki kakara bisa reureuh sanggeus peuting. Kiciki oge sarena teh di jero pabrik tahu, ngampar samak, bantal kucel disimbut sarung. Najan walurat, unggal peuting oge sare Kiciki teh tibra we. Boh Kicaka, boh Kiciki, pada-pada dipikanya ku dununganana. Najan kitu, dunungan Kicaka henteu bisa ngabantuan basa hiji poe Kicaka unggah balewatangan. Subuh-subuh basa Kicaka bubuka warung, di teras warung aya mayit ngababatang. Dina sirahna aya tatu doang anu masih ulauran getih. Lantaran eueuh saksi usaha eta mayit ditandasa, nya Kicaka anu kapaido jadi tersangka. Kicaka dibui. Kicaka lantaran eueuh saksi anu ningali yen anjeun teu salah nya anjeun ditibanan hukuman gantung. Cek hakim, puguh deui Kicaka leuleus taya tangan pangawasa, hatena sedih anu taya babandinganana. Cipanon ngalembereh meseuhan pipina. Ari kituna puguh manehna mah teu salah nanaon. Anu lalajo di pengadilan sakabehna jempe, sakabehna mangkarunyakeun kana nasib Kicaka. Samemeh hukuman gantung dilaksanakeun, naha maneh aya pamenta Kicaka? Cek hakim deui. Kicaka ngahuleng sajongjongan, naon atuh kahayang sanggeus umur kanyahoan saukur popoean deui. Tapi ras manehna inget ka indungna. Indung anu unggal waktu papatah sangkan hirup jujur, daek tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, gawe anu syukur. Pami di widian mah abdi hoyong uwi heula ka lembur, ngalongok anu janten indung, nyuuh sujud kana lahunanana. Cek Kicaka. Sabaraha lila perjalanan ti dieu ka lembur anjeun? Tanya hakim.
dua dinten dua wengi nembe dugi ka lembur abdi. Atuh uihna oge sami dua dinten dua wengi. Pasihan we abdi kasempetan sadinten kang ngarencangan pun biang janten 5 dinten Tuan Hakim. Anjeun meunang indit ayeuna keneh. Asal aya tandon anu ngaganti. Lamun anjeun cidra janji henteu datang deui ka dieu, eta tandon anu bakal ditibanan hukuman gantung. Tapi lamun henteu aya anu sanggup jadi tandon, kahayang anjeun ditolak ku pangadilan. Tangtu we henteu aya nu daek jadi tandon. Tapi sanggeus sababar halila basa hakim ngangkat palu pikeun nutup sidang, aya anu lulumpatan bari gogorowokan yen manehna sanggup jadi tandon. Atuh ku sararea pada ngahiap jeung pada mere jalan, horeng teh Kiciki anu sanggup jadi tandon. Anu lalajo mani surak bakat ku atoh. Harita keneh Kicaka indit sejak ngalongok indungna. Gancangna carita 5 poe anu ditangtukeun cunduk kana waktuna. Kuman gantung baris dilaksanakeun di alun-alun, tihang gantungan geus disiapkeun. Kiciki anu jadi tandon geus digeringkeun, anu lalajo mari lu sedih. Ari kituna Kicaka teh ning acan datang keneh wae, boa nya cidra janji. Kiciki, anjeun kudu ikhlas jadi tandon. Bongan jalma anu dipercaya ku anjeun henteu datang, nya anjeun anu baris digantung, cek hakim. Kiciki henteu galider, manehna yakin sobatna henteu cidra janji. Anu lalajo mimiti rea anu nganaha-naha jeung ngajejeleh ka Kicaka. Tali gantungan mimiti dipasangkeun kana beuheung Kiciki. Hakim tinggal ngitung nepi ka 10 samemeh tali dieuradkeun. Keur kitu di kajauhan katingali aya nu lulumpatan bari gogorowokan. Horeng Kicaka anu nemonan jangjina. Datang-datang terus ngagabruk ka Kiciki. Hampura sobat, kuring katelatan. Ti imah marurusuhan, tapi di jalan kapegat banjir. Kuring nulungan heula budak anu kabawa caah. Di sisi leuweung oge manggihan mencek diselap kana batu. Karunya lamun diantep teh bisa paeh eta mencek teh. Anakna narungguan digigireun mencek anu geus leuleus bangun sardi. Ceuk Kicaka. Henteu nanaon sobat, da kuring mah percaya ka anjeun. Najar hukuman gantung ditibankeun ka kuring, kuring mah tetep yakin anjeun teh henteu cidra janji. Tapi anjeun pasti aya halangan di jalan. Rembal Kiciki ngadangu eta 2 sobat anu lalajo nyarusutan ti mata. Atuh hakim ngahuleng sakedapan. Salaku hakim, kuring yakin pisan ayeuna maranehna teh 2 jalma anu hade budi, alus paranggi bersih hate. Kukituna pangadilan mutuskeun Kicaka bebas tina sakabeh hukuman, cek hakim. Kiciki silih tangkep deui, kudu pruk duanana sujud syukur. Sujud pikeun tafakur kalayan nikmat anu tos dilungsurkeun. Hakul yakin yen Allah Subhanahu wa taala Maha Kawasa, Maha Welas tur Asih. Anu nitenan salawasna hama luput tina paningalina. Allahu Akbar. Anu lalajo takbir bari jeung surak bakat ku satuju. Pamirsa, rupina mun sakitu anu biasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.